dalang teh kana ngalagu ongkop. Oh, bodor jeung kritikan. Bodor wayang bodor gitu. Wayang bodor bisa saja. Yang kedua kesoream. Wayang kecuk-kecuk. Ini ada loba batur. Dia menciptakan lagu. Nu balebat kumaha tah lagu balebat. Berada panjang. Mangsa keur budak kuring geus keur budak heula eta. Nempo balebat. Keur budak heula di mibitina. Ya keur budak heula. Dina leutik heula. Keur leutik heula nu. Ini bisa apal gitu. Oh, geus kabeh ge loba. Kabeh cari tanah. Genep 15 lagu siapa kabeh? 15. Lagu siapa kabeh? Anu eta teh Sering kata-katana kumaha pan? Heeh. Mun ini lain kita lain masalah apa laguna. Budakna teh geus apal. Kok urang teh keur budak geus budak. Tah bayangan eta keur di masjid Bangudin baheula. Oh, bray ka. Jadi kita jadi ngebray we nya. Pan harita lalakon tikeur di Masjid Mang Udin. Diciptakeun ayeuna laguna. Heeh tah ada cincing balebat. Kita keur budak. Balebat coba budak eta mah nyahoun balebat. Gitu budak. Mangsa keur budak. Ieu heula. Memang nyanyi teh pan nyangakeun hiji lagu balebat ciptaan abdi. Sebetulnya. Punten bae ieu teh duka kunaon abdi maka bisa nyiptakeun lagu, ngarang lagu gitu nya. Duka naon kita. Terus kitu meureun tos kagustian sia beres. Sakitu we ieu mah. Banyak. Laguna judulna naon? Bade ngalagukeun teh judulna teh balebat. Balebat ciptaan nyadira. Inget zaman keur budak abdi tos nempo balebat gitu. Iya, sok mah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangsa keur budak kuring geus nempo balebat. Sanajan kuring keur budak hate teh sok asa joblak. Balebat nu saksi kuring keur budak. Kuring mah moal deuk bohong saukur nu geus kalakon. Balebat manehna munang kapeuring kausir datangna cahaya berang. Kena rap ini saksina nya katumiri manehna nu keur kaleuwi nu keur jajab bidadari. Ayeuna rap ayeuna. Rapna. Dok rap. Bidadari katumiri rupana warna-warni yen ulah poho urang teh geuning ka Gusti katumiri dibarengan jeung mulengkung yen ulah poho urang teh ganu agung. Gitu eta balebat gitu. Tadi kenangan. Eta teh gamelan salendra. Ada ku gamelan ada ku naon kacapi. Nya ada ku naon bisa. Bisa eta murni bisa wae. Kacapi basebut. Kacapi bisa bener. Bisa ku kacapi. Anu naon anu rameuna ku aya lagu keur nyinira nu gelo aya. Tah, nyinira nu gelo. Si Gejul aya. Si Gejul nyinira si Gejul tah. Terakhir si Gejul jeung Bojang Desa. Laguna si Gejul ciptaan keneh nya. Mun calung kagagas. Oh. Kadu si Gejul wae si Gejul. Si Gejul nya. Kagak loba ali teh lain jeung aya nu teu naon. Nitis. Kenangan aku eta teh kudrum. Si Gejul eta lalakon keur di mana eta? Si Gejul mah jalma itu lain pan tadi mah keur diptakeun inget keur di Masjid Kajung eta. Oh zaman ayeuna we si Gejul mah zaman naon lah. Pelit tara berang bere mana yang disebut yang merahakan sorangan misalnya. Zaman modern gitu. Zaman modern. Dan lah inget kanu leutik gitu. Coba urang si Gejul. Bismillahirrahmanirrahim. Anu kadua ieu teh abdi Pak RW ieu. Datangna aya lagu si Gejul jadi. Si Om. Dasar si Gejul jadi jelema edan. Dasar si Gejul boga mobil sedan. Bener ieu. Pinter kana duit jadi jelema pedit. Dasar si Gejul.
Dasar si gejul. Tuh lupa. Kenapa deui? Ingat. Kalau jadi mau lah kada deui. Jadi Pikiran deui. Jadi mah jadi pikiran. Dasar si gejul jadi jelema edan. Dasar si gejul boga mobil sedan. Oh, mobil sedan. Pinter karena duit jadi jelema pedit. Dasar si gejul sokoho kada positif. Rep si gejul keur maju kawetan. Si gejul keur jalan-jalan. Jalan-jalan. Si gejul keur barang hakan. Aduh, lalu Si gejul barayana setan. halus ieu mah. Ngirit RW mah bisa nyiptakeun lagu-lagu kieu RW. loba teh ngiritik teh. Saya pahlawan keburangan. Pahlawan keburangan. Calung kagagas, sok di KBG. Calung Calung kagagas. Cager calung aya. Calung. Ada ya. Aya Kang Ajum teh Nyindiran kana korupsi ge bisa. Bisa eta bisa. Ieu nu kagagas ye. Euna palai kagagas ada keur calung ieu. Mata kuas munyawang alam ka tukang dulung mata kinung mun ngadenge para satwa berelena me jeung ricita manuk dibarengan jeung eongna ucing. Ucingan nih halus. Zaman baheula kuring teh sok dihelaran. Kuring teh sok ditawaran. Nu penting mah asal sehat jiwa raga. Kiwari saenggeus bebas PKI. Loba nu korupsi. Jong reformasi dibarengan jeung anu bunuh diri. Da murwakan deui. Aneh. Jor gama abdi geus kancikan karo. Karun tinu gong nu kancikan kana asup kana gong maya mantap. Titis da ieu nya. Aya sora gong di tempat abdi mah. Lain jeung abdi sora gong jeung tetangga. Bener di cijengan ayeuna apa? Loba teh. Loba eta lagu. Da sagejul kumaha bara. Nyun doa ge dalieur meunana. Oh, ieu geus sababareng 15 lagunya. Cinta 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 mawa kebagjaan cinta 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 mawa keendahan gerentos hati jeung rampana rasa moal beunang di harangan Gerpop Sunda eta teh saeta asa kataji tah eta teh sah tuh itu teh sahat ya asa katarik asa kataji asa katarik daik benghar sumpahna ge. Ya pop surau sakitu. sakitu. Mau lagu nu ieu na alamina lagi. Ai eta ngawayang bodor kumaha wayang bodor. Ai ngawayang bodor mah Padahal lagu-lagu bieu kan bisa ke dina wayang aya bodor. eta. Nah, segareng segedul, segejul, Gejol si gareng. ya ku segareng nu pantesna. Heeh. Ya si dewala naon aya da loba. Wayang bodor ke tanggal sabaraha di dieu? Tanggal 26. Bareng ge saeutik lah laguna mah. Heeh. Bodorna wayang. Da saja waktuna saja mah teu da saeutik. Nya. Dan lilana ngobrol ngabodor. Ini orang walana nya misalnya. Wayang malana. Orang walana, pagi jeung urang Sunda. Tawaran misalnya tahu cepet tanya. Tawaran bugis ke gembung. Tawaran bala-bala ke gembung. Kemu. Tawaran comro ke gembung. Oh. Oh, si cepetnya cepet. Di kidawala we. Si cepot teh hungkul. Can kana peti si cepot geus. Geus. Sana si cepet nanti kan. Si cepot. Duan. Oh. Aduh, ada Duan di sini sedang apa Duan? Oh, saya sedang lihat-lihat
Oh, keadaan di Indonesia. Ya indah sekali di Indonesia. Tadi tawaran teh Subur-subur sekali tanahnya. dibere bugi semua, dibere tamu. Ini Tuan mau ini makanan Indonesia mau Tuan. Kelihatannya Tuan seperti lapar. Oh, memang saya sudah. Oh, memang lapar. Emang Oh, mau Tuan Bugis. Oh, apa? Bugis. Oh, apa Bugis? Namanya Bugis. Oh, makanan enak Tuan. Makanan sekali itu Bugis. Di dalamnya ada manis-manis sekali Tuan. Manis-manis. Oh, Bugis ya. Oh. Oh, memang Tuan Bugis. Oh, Bugis. Oh, saya nggak mau Bugis. nggak mau. Kenapa Tuan? Enak sekali Tuan. Oh, walaupun enak tapi tetap saya tidak suka. ditolak makanan itu. Bugis saya kan di negara saya mah Bugis itu alat sabut baku. Itu mah lingis Tuan, di magis, di nagis Tuan. Oh, tetap saya nggak mau. Gitu. Tadi itu nyanyi dua jeng bala-bala. Tadi itu nyanyi, nyanyi lagu Cina. Tapi ini mah Tuan ada lagi bala-bala banyak sayuran dari iris. Di Tuan di galo-galo itu bala-bala Tuan suka Tuan. Oh, bala. Nah, sekali Tuan. Oh. Apa? Satu kali lagi bilang, oh ini Tuan, bala-bala enak. Di negeri Tuan mesti nggak ada. Oh, apa? Bala-bala. Dua kali Tuan, jangan sekali. Bala-bala. Oh, saya tidak bisa bilang dua kali, satu kali saja. Satu kali saja bala. Bagus Tuan. Wah, tetap saya nggak mau. Kenapa Tuan? Saya mau kesukaan Tuan apa? Oh, saya mah suka lenang, tahu nggak? Nyangka jalur gitu. Sakit. Nggak jalur, mung balaha. Jadi itu bisa dua kali kan? Bisa dua kali. Udah anyar deh. Anyar eta mah anyar pisan. Anyar tuh. Ya, atur nuhun Kang Dalang ieu teh karasan abdi nuju ngobrol sareng Kang Dalang di Kalisi. Kang Dalang Madi Amung Sutarya. Ini. Oh, dina pandal teh naon? Dina pandal teh Madi atau Sunardi? Sunardi. Bapak Dalang Sunardi Amung Sutarya. Kapungkur sok ngadalang, ini ngadalang bobodoran. Sang pencipta nyiptakeun lagu aya nama. Turun Kang Dalang nya. Ya, Siap.